Mah, bapak rek gawe heula ieu nya. Ini asa bangga kieu euy bener euy boga mamah muda mah euy. Mantap permainanna edan. Papa atuh kudu getol sangat teh kan mama teh kudu dikutek. Punya pas ya teh sayang. Kudu nyalon. Ah, Kudu direbonding. Iya jeung ieu pan papa. oh. Ngomong-ngomong geolan mama jeung mantan papa yang akan mana? Nyahunahan mama tuh. Pokona mah kawas ieu nanti. Molen gulung anjir. Rada empuk gitu. Tah eta nyoy. Berarti papa betahnya jeung mama. Kade neangan deui. Nya moal atuh mamah muda kalem we geus ngomong we nu kitu. Terjadi jangan ke bapana ge. Bapak gawe lah. Kade meh HP si bujangnya. Siap sayang. Dan tutupan anak. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Wah. Aduh, hirup aya ku nikmat ieu Jangan jadi anak teh oge. Dahar geus, ngarokok geus, ngopi ge geus. Tinggal molor daripada mikiran indung tere anjing nu cerewet. Molor ge. Si papa geus indit. Nanaonannya? Si tulang kehe dia pasti keur molor. Ngan areuna we hirup teh. Saatnya beraksi jadi indung tere. Ya, cek aing ge pasti keur molor si tulang kehed mah. Tarareunah pisan hirupna teh. Heh, kehed, hudang. Molor wae. Hudang. Antu mah. Molor wae. Bantuan tuh bapak maneh barang gawe. Kembali atuh mah, da si bapak mah geus biasa digawe sorangan mah. Ini asal gara retek disebutkan mama kudu sapantaran. Tong mentang-mentang orang saumuran nya, orang teh kieu-kieu oge indung maneh kudu disenangkeun. Kan urang teh kudu pedicure, manicure, sagala bulu-bulu direbonding. Cuci buru gawe indit, lalieur cing we di imah mah. Ngecebrek wae atuh. Enak dibantuan. Cerewet tuh gawe indung teh. Tak kitu bantuan bapak maneh teh geus kolot. Barakas ya ka indung teh. Yang kemana di si bapak nage aing mah kudu neang nage nyur udah Kamana si kacang teh? Aing geus nungguan lila teu nolol. Aing geus bagal kieu ieu tuh kemana neang tuh dah jelema hirup atuh bapak teh tapi juga si bapak itu si bapak sampeurkeun Pak kenaon di dieu lain digawe jalu pan itu rek digawe keur nungguan babaturan gawe saha Pak perasaan teu boga babaturan mang dia bapak mah duh aing jujur wae kitu ka budak bingung jadinya teh nya ngomong we atuh Pak sok sing jujur teu kudu bingung sagala nah ngadengeun sakti oge maneh geus Pak sok ngomong we jujur ka Ujang mah tenang Ujang mah mau sebut salindung mau beja-beja pokona mah ka si mamah mah kieu Jang sebenarnya teh wah Pak lu bener eta teh bener Jang hayu tuh rancing bapak bisi rek mantuan mah urang teang lah nya hayu atuh Pak hayu
Kedeng deui balik nu gawe. Alhamdulillah ini mah boga anak tere bujang teh daek mun tah bantu ka bapana. Nya sanajan kudu digegebres heula oge. Lain Pak, bener ngunaheun. Kema tuh ajak-ajak deui nya mun aya gawean kitu teh. Nya tuh Jang pasti ku bapak diajak Jang. Tapi inget Jang, ulah bejak-bejak si mama. Moal atuh Pak. Oh, apa nasib? Tapi omat Jang, ulah bejak-bejak si mamanya. Moal Pak, tenang, moal. Oh, bapak kacaya lah, mana store bagus tuh kasih mama. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha Jang? Beres? Beres atuh mah. Kumaha Jang? Gawena lancar? Alhamdulillah mah lancar. Lain gendingan resepnya mah tuan gawe si bapak mah. Tah, kitu atuh sumanget. Asa baju si bapak eta mah. Nah, bet bisa patuker kieu. Aduh aji. Nah, bapak tuker kieu. Nya mah. Heran gawe nepi ka patuker kieu. Sok jujur. Gawena kumaha sih? Bisa patuker kieu. Jujur sih ka mama. Nya mah, ujang teh geus jujur. Naon dari gawean lagi ukur mah tuan ngebongkul asli. Eta mah atuh ngagawean lain digawe kehet. Bapak teh jeung anak sarua anak. Nya mah. Ya aduh, apa mah kadohung tiba heula nyong kieu mah nyong ngeunah mah tiba heula mah mah si bapak gawean. Naon eta? Ribut-ribut kieu. Wah, sekarang budak aing disiksa ieu mah. Wah. Ampun mah aduh, ampun. Naon eta? Hawaniana di sana kaing, dasar indung tere sia mah. Maneh naon ngejatuhin anak maneh ebolan, ha? Mana ngomong di jalur? Apa pura keceplosan. Rolling, action. Tunggu deui cek aing deh. Ayo naon ya teh? Hawaniana di sana kaing, dasar anak tere. Anjing. Mending kata kurgu. Aing teh ngomong naon? Mana?